sinilah Pak Haji Hamid nuturkeun bari gek diuk hareupeun urang. Geus kitu Pak Haji Hamid nyalukan deui bojona. "Mak, eta baju si Jalu gerak kadiekeun mah di si Janguten mah." Oh, nya kebenaran aya. Cek Mah Haji harita bejeng ngaleos. Turta Pak Haji tuluy cengkat kela-kela adeni. Aya geura baju keur adeni sakalieur sare mah. Cek Pak Haji bari ngaleos nuturkeun ka bojona. Saleosna Pak Haji Hamid jeung Mah Haji, urang duaan rutret jeung si Uten. Oh, Uten malu om. Malu banget Uten kakarek om da daging iga om. Ning enaknya iga teh om. Ten, ya nama Uten kudu berubahnya Ten. Ulah loba teh nyarita cecileuweungan, ulah nyenta-nyenta wae nu lain. Katetiasa tuh om. Uten tos kieu di pabrikna Dirobah ku Uten teh nama era urang kudu bisa masamuan. masamuan teh naon om? Ih, heuh nya mah Nah Uten teh sopan gitu om. lain kitu. Maneh mah meuni asa hese pisan joy urang ngajelaskeun ka si Uten. Da puguh si Uten kudu dimaklum atuh. Manehna teu can ngarti sabab teu disakolakeun ku bapana turut didikan Mang Aceh pusat kitu gorengna kadengena mah. Teu lila ti harita kurunjung Pak Haji Hamid jeung Mah Haji nyalampurkeun deui ka urang bari jeung Mah Haji pok cumarita. Tah Mah Haji teh boga ieu tah. Boga baju ieu teh incu ari tiap ka dieu. Ayeuna mah geus teu kapake. Jiga nama di Janguten mah cukup ieu cobaan. Ten toa ka dicobaan iba heula ten mending oge. Oh, mending isinkeun om Deni mah. Sok cobaan. Maji munah. Bade dicobian bari iba heula we. Wios. Heuh sok atuh. Mending kan iba heula we ayeuna mah. Tuh ka kamar mandi ka ditu. Ieu anukna bawa tah sakalian jeung anukna bawa ieu. Mah Haji nu nyaah pisan katingalina joyna waktu eta ngasongkeun sasetela pakaian turut jeung anuk dibikeun ka si Uten. Si Uten teu lila bari jeung katingalina atoh pisan sumringah manehanana sabab nyakelan baju nu katingalina rada alus. Mah Haji nu keur nangtung gek diuk gigireun Pak Haji bari jeung pok cumarita. Ari adeni teh ti mana? Abdi mah ti lumur ti pagunungan Mah Haji di kampung abdi mah. Oh, Nges, tadi ku bapak ditanya. Sagalana geus diomongkeun tadi ka bapak. Watir. Ieu teh tukang ojek pangsiun. tukang ojek pangsiun. Dipangsiun ku saha? Kos bapak pangsiunan gitu. Ieu mah heureuy. Tetela pisan geuning Pak Haji Hamid teh paingan sabab manehna teh pangsiunan. Kan can apa gawe naon-naon nama baheulana jeung urang tuani nanyakeun. Ngan katingali ku urang sakoleretan aya foto di jero teh. Foto tentara anu gagah pisan katempona. Ngan urang dina hate ngagerentes tayuhna meureun Pak Haji Hamid teh mantan tentara baheulana atawa mantan petinggi. Meuni reueus urang joy ku Pak Haji Hamid nu sakitu bageurna, nu sakitu ngahargaanana ka urang. Geus apa urang teh ngan teu wani aya nanyakeun mah, kan geus boga kapastian yen Pak Haji Hamid teh mantan tentara atawa mantan petinggi tentara jigana mah. Sabab sakitu gagahna kateporina foto. Teu lila ti harita si Uten ngurunjuk kaling lapisan urang teh joy euy. Ningali si Uten teh katingali ku urang geuninganan si Uten teh make pakaian mah pantes pisan. Payus pisan, alus pisan jeung katempo kasep dina waktu eta. Tuh, geninganan sahe. Aduh, apa juga si Pajar geningnya? Sama aja Pajar teh. Incu. Oh. Ten sageng Incu Maji. Nya, itu aya apa stel direk di angok mah. Mah Haji bari ngaleos, tekung sila ti harita Mah Haji nya pisan geninganan mawa satumpukan pakaian turut tas sendal jeung sapatu oge jaket diasongkeun kana luhurun meja. Tah geninganan.
aya pakaian mah Uten ningali pakaian numpuk jeung aya sapatu turut aya senajeng jaket manehanana katingali kalangkat Ciramai Cimata. Uten kunaon kalangkat ceurik? Uten sedih nah kalangkat ceurik di pasien acuk teh nah kunaon alim magi Uten sanes alim naon atuh Uten sedih baji Uten mah datang ka doangoan ieu ge nu tadi diange teh acuk si bapak Uten pak geus Uten keun bae cucu baji Uten menembean nganggo acuk sae si Uten bari ngarontok kana leungeun Pak Haji tuluy nyiuman kana leungeun Pak Haji turut nyiuman kana leungeun nama Haji cimatana jibreg kacida nyeri campur bunga nu teu aya duana. Uten nuhun Pak Haji Pak Haji nuhun Uten nuhun geus jangjangkeun bae cu geus miliki dep atuh isukan Mama Haji pangmeulikeun baju nu alus lah sakalian ulah nu urut belajar ulang pangmeulikeun anu alus pisan ka toko entong Pak Haji ya ceka si Uten teu eureun ceurikna Joy kalaka beuki narikan na waktu eta tayuhna bener asa kakarek pisan ningali si Uten ceurik aluk-alukan model kitu kalintang bingahna pisan jigana Joy manehanana kakaraeun baju teh tuluy kumahna teh dirawu ditangkep bari jeung anger we nyurucut Cimata keun bae jang Uten ti ayeuna mah sing sabar sing tawakal doakeun we Pak Haji hayang disunatan mah disunatan ku Pak Haji. Uten Pak Haji nuhun Uten sunatan